Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Summal hamdulillah alladzi asra bi'abdihi laila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji qailaha li sahibihi yaumal jaza. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi sahibu syafa'atil udhma. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Amma ba'du falaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu lahul 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi sholatuh fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Wa rawahu at-Tirmidzi. Shadaqallahul adzim wa balagha nabiyyuhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Kalintang kusim kuring sangat tipi hormat kersana nu disepuhkeun ku urang sadaya di MDT Al Mukhtar beserta kulawarga, para kasepuhan, para alim ulama, para kiai, para ajengan, mobil khusus kersana mubalik nu parantos nyampikeun elmuna ka urang sadaya kalayan mudah-mudahan sing janten ilmu anu manfaat. Para ulama, para kiai, para ajengan doakeun ku urang sadaya sing paranyang yuswa sehat wal afiyah. Tamih-tamih kaberkahan ti Allah Subhanahu wa taala. Pala puta-putuna sing dijantenkeun murang kalih nu saroleh salehah. Amin ya Allah ya Rabbal. Instansi pemerintah daerah nu sama-sama kurang sadaya sangat tipi hormat kersana Bapak Lurah beserta kulawargi, teristimewa segenap para panitia acara, para pemuda, para pemudi, umumna sadaya jamaah hadirin hadirat mukminin mukminat ikhwan akhwat rahimakumullah. Wa ba'da salam, tanda tawis tahiyat umat Islam langkung tipayun puji sinareng syukur urang sangakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Saperkawis mantenanana masihan nikmat ka urang sadaya, baik nikmat imdad maupun nikmat ijad. Wabil khusus nikmat nu kacida ageungna, nikmat nu kacida istimewana, nikmat nu kacida pokona. Bahkan nikmat nu bakal jadi tolak ukur kasalamatan dunia jeung akhiratna yakni nikmat iman sinareng Islam.
berkah iman cenareng Islam urang sadaya tiasa kempel di ieu saah di ieu tempat. Alhamdulillahirabbil sok sanajan geus satengah 12 sok sanajan satengah 12 mudah-mudahan lungsur barokah ti Allah Subhanahu wa taala. Hakikatna urang sadaya diirodah ku Allah tiasa kempel di ieu tempat. Jauh-jauh hari, jutaan tahun, bahkan miliaran tahun, bahkan tak terhingga. Jauh-jauh hari urang sadaya geus diprogram ku Allah, dicatat ku Allah di Lauh Mahfud. Urang sadaya bakal kempel sapertos kieu jamaahna sekian, detik sekian, saat sekian, bulan sekian, jauh-jauh hari ku Allah geus dicatat di Lauh Mahfud. Ulama ahli tauhid nyebatna suluhi qadim program Allah zaman azali. Ternyata catatan Lauh Mahfud urang sadaya bakal kempel di ieu tempat di ieu saat dibuktoskeun ku Allah dina saat nu ayeuna nu sok disebat ku tanjiji hadis praktek jeung aplikasina Allah ngabuktoskeun urang sadaya ngempel dina ieu tempat, ngempel di ieu saat. Alhamdulillahirabbil kalayan mudah-mudahan kempelan urang sadaya mulihna ti ieu tempat urang sadaya sing dicatat amal soleh nu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Berkah ieu pangaosan rajaban sing aya hikmah jeung manfaatna balik pangajian teh sing langkung getol dina ibadah, istiqomah dina ibadah, awak hampang dibawa ibadah, resep salat berjamaah, resep ngariung ngaji di madrasah, anak incu urang sadaya sing dijadikeun anak incu nu saroleh sarolehah, kasab urang sadaya sing jadi kasab anu berkah, utami natat kala mulih kajati mulang ka asal dipunut kuno rahayu dicanak kuno maha kawasa. Maot teh ngaranna sing maot husnul khotimah. Lisan hampang ngucapkeun kalimah thayyibah la ilaha il Muhammadur Rasul. Amin ya Allah ya Rabbal. Oke, mudah-mudahan segala harapan urang sadaya, cita-cita urang sadaya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, nu dietang sae ku Allah Subhanahu wa taala. Berkah ieu pangaosan sing aya dina pangobul Allah Subhanahu wa taala. Nu ngagaduhan sametan utang piutang, baik hutang ka Allah maupun hutang ka papada manusia, mulih ti ieu pangaosan. Mudah-mudahan urang sadaya dipaparinan kamampuhan ngalunasan hutang. Barokah hutang, bu boga hutang nyanya da katingali tina beungeut. Nu boga hutang mah tiungna teh rada dengdek, geuwat diomekeun desin kapangih. Mudah-mudahan hutang sing lunas, nu teu boga duit sing boga duit, tarik kana duit mah aminna teh da kana duit mah sararea gehe, kana duit mah sararea gehe. Hejo mudah-mudahan balik di pengajian teh sing marawadu doa eta kana duit hejo-hejo teh. Utamina urang sadaya sing kengeng kaberkahan dina bulan Rajab. Amin. Sallallahu wasallam ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyid Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma barik fi Rajab wa sa' wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik
Mugi Gusti ngaberkahan ka abadi abdi dina Rajab sareng Sa'ban. Mugi Gusti ngadugikeun ka abadi abdi kana sasih nu utama nyaeta si Ramadan. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu, tepatnya 1 tahun sebelum hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, 10 tahun sesudah diangkat menjadi rasul, terjadi peristiwa yang spektakuler sepanjang sejarah belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi sesudahnya, yaitu peristiwa di Isra dan di Mi'rajkannya baginda Rasulullah. Berbicara tentang Isra Mi'raj tentunya tidak keluar daripada 3 konteks bahasan: ma qabla, ma ingda, ma ba'da. Kahartos henteu? Bu, kahartos henteu? Panjang. Yang pertama ma qabla. Kejadian apa? Peristiwa apa yang terjadi sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra dan di Mi'rajkan? Dengan kata lain, latar belakang apa sebelum baginda Nabi di Isra dan di Mi'rajkan? Yang kedua ma indah. Kejadian apa yang menyertai ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra dan di Mi'rajkan? Yang ketiga ma indah. Hikmah dan manfaat apa di balik sesudah di Isra dan di Mi'rajkannya baginda Rasulullah? Tercatat di dalam kitab Sirah Nabawiyah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum di Isra di Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara latar belakangnya karena baginda Rasul mengalami kesedihan yang luar biasa. Yang pertama, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih karena ditinggal wafat oleh istri tercinta yang bernama Sayyidah Khadijah. Hiji Rasul teh sedih dikantunkeun ku bojona Siti Khadijah. Termaktub di dalam beberapa kitab. Yang pertama, Siti Khadijah merupakan istri yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Memeh awewe salam dunia iman ke Allah, iman ke Kangjeng Rasul. Aya hiji ti golongan istri nupang payuna iman ke Allah, iman ke Kangjeng Rasulullah, nyaeta bojo Kangjeng Rasul Sayyidah Khadijatul Kubra. Gak cukup di sana. Sayyidah Khadijatul Kubra merupakan istri terkaya pada zamannya. Pangbeunghar, pangbeng. Aya di dieu nu pangbeungharna. Bu, aya nu beunghar dia, aya ngan beunghar masuk disumput-sumput, api-api teu beunghar, api-api teu boga da sieun dianyuk ku batur bener. Laras kitu, Bu. Siti Khadijah merupakan istri terkaya pada zamannya. Yang luar biasa, kekayaannya habis ditasarrufkan bersama dakwah baginda Rasulullah. Sehingga dina keterangan dicarioskeun geus aya jalma nu pangbeungharna ayeuna jadi pangmiskina. Oge sabalikna geus aya jalma nu pangmiskina ayeuna jadi pangbeungharna. Saha nu pangbeungharna ayeuna jadi pangmiskina? Siti Khadijah. Karena kekayaan Siti Khadijah 3 tahun seep dianggo berjuang dakwah bersama Rasulullah, ngabantu ka Kangjeng Rasulullah, nulungan ka Kangjeng Rasulullah, ditasarrufkeun demi terselenggaranya hikmah agama Islam supaya nyebar ke mana-mana. Bahkan di dalam sejarah diceritakan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos diembargo
kantos diblokade oleh kaum-kaum kufar Quraisy yang ada di Mekah selama hampir 3 tahun. Oleh petinggi-petinggi kafir Quraisy, di antaranya Abu Jahal, Abu Lahab, memblokir terhadap umat Islam selama 3 tahun. Siapapun orangna nu mengikuti ka Kangjeng Rasul, siapapun orangna nu asup agama Islam, wayahna ayeuna mah tong diwawuhan selama 3 tahun baheula. Maka Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kecerdikannya, dengan kekayaan Siti Khadijah diamuk Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dipakai ngabagi-bagi duit ke masyarakat, dipakai ngabantu ke masyarakat, sabab masyarakat 3 tahun diblokade perdagangan, diblokade urusan ayeuna bisnisna, diblokade sehingga umat Islam kewalahan selama 3 tahun. Tapi 3 tahun disuplai ku Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai dana Siti Khadijah, sehingga Siti Khadijah nu tadina pangbeungharna pas kaakhirna jadi pangmiskina. Saha nu pangmiskina ayeuna jadi pangbeungharna Kangjeng Rasul. Masya Allah, pada tahun itu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal oleh istri tercinta Siti Khadijah. Orangnya meureun sok sedih punya dikantunkeun wafat maleres bu garaduh caroge hiji 2 hiji caroge maleres. Kira-kira mencaroge orang wafat boro-boro wafat ini teh kapagawean 3 tahun teu balik-balik. Dah teh geus urang maring bener bu. Leres gitu. Ibu leres. Araya keneh ieu. Terus tarunuh dacan. Atos we ngaosna atos. Ulah hayo we tuluy ngaji subuh kaberangan. Janji heula subuh rek kaberangan moal. Mun moal kaberangan rek dituluykeun ngajina. Sabab bisi aing ngaji tuluy nepi ka jam 12:30 subuh teu sarolat kumaha eta. Leres gitu. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal wafat oleh istri tercinta. Sedih nu luar biasa. Urang ditinggal ku caroge wafat caroge urang. Sedih urang teh luar biasa. Sabulan 2 bulan 3 bulan mah geus lewat ti dinya mah kawin deui. Leres gitu. Gak cukup di sana. Siti Khadijah ditinggal wafat pula oleh baginda Rasul, ditinggal wafat pula oleh paman tercinta yang bernama Abu Thalib. Can lami Siti Khadijah ngantunkeun disusul ku paman Rasul nu namina Abu Thalib. Abu Thalib meskipun belum masuk iman, Abu Thalib meskipun belum masuk Islam, tapi kanyaah sang paman ka Allah selalu masang badan, selalu terdepan demi membela Allah tercinta baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sarua paman Abu Thalib ge wafat pada hari ta. Punten-punten bu, ketika Abu Thalib paman Rasul masih keneh aya mah Abu Jahal tepati wanian nyerangan terang-terangan. Abu Lahab tepati wanian nyerang terang-terangan ka Kangjeng Rasul sabab sieun ku Abu Thalib. Ketika Abu Thalib geus wafat, maka petinggi-petinggi kafir Quraisy mulai menyerang ka Kangjeng Rasul teh sabada paman tercinta Abu Thalib wafat. Da keur aya mah henteu. Tapi pada tahun itu Abu Thalib juga wafat. Gak cukup di sana, kesedihan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin bertambah. Yang mana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memutuskan untuk berangkat dakwah ke kota Taif. Taif di dalam sejarah diceritakan kota subtropis yang mempunyai dingin luar biasa. Di Arab teh bu teu panas kabeh, aya we nu tirisna. Nyata di kota Taif Kangjeng Rasul geus optimis mun dakwah ka kota Taif mah meureun bakal diterima ku masyarakat Taif, sabab ningali cuaca lagi di daerah Taif mah tiis. Biasana cuaca tiis teh sok mawa ka masyarakatna jadi tiis. Beda jeung di Mekah. Mekah masa kulingna dikuling ku gunung batu leres. Mun ibu kantos ka Mekah, Mekah masa kulingna eta teh dipinuhan ku gunung-gunung batu hungkul, panas luar biasa, sehingga panasna cuaca di Mekah mawa ka masyarakatna jadi panas, sehingga Kangjeng Rasul memutuskan untuk berangkat dakwah ke kota Taif, malah mandar diterima ku urang Taif. Apa yang terjadi?
Sesampainya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Taif, rek nyampaikan iman, rek nyampaikan Islam, bukan disambut oleh kota Taif, bukan disambut oleh masyarakat Taif. Nu aya mah Kangjeng Rasul sesampainya di kota Taif teh kalah di baledogan ku baledogan batu. Innalillahi wa inna ilaihi. Bangsa urang mah can nawana berjuang teh Bu. Kangjeng Rasul mah kantos di baledogan. Kangjeng Rasul mah kantos di bale. Sehingga jekina keterangan Kangjeng Rasul angkat ke kota Taif teh bajuna anu bodas luar biasa, balik di kota Taif bajuna geus pinuh ku getih. Malah cek sebagian keterangan waos Kangjeng Rasul aya nu kengeng di baledog ku urang Taif. Kangjeng Rasul berdarah luar biasa, nyak celakan ditanean ku pandangan mulia Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Celak mana celak darahna getih, celak darahna ayeuna ngucur tina ayeuna waosna ditanean ku pandangan mulia Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan aku para sahabat nang Kangjeng Rasul make jeung nanean darahna tina waos. Saur Kangjeng Rasul andai kata satu tetes darahku mengenai bumi, ladabati samawati wal ar, hancurlah langit dan bumi. Bumi moal ridho, langit moal ridho, lamun Kangjeng Rasul darahna satetes we aya nu ngecelakanatan. Bahkan Allah mengutus malaikat Jibril. Jibril sumping ke Kangjeng Rasul, wahai Kangjeng Rasul, itu tuh gunung nu sakitu badagna rek diangkat ku kami kaluhun mun anjeun ngawidian geus diluhur rek ditingangkeun rek ditimpakeun ka kota Taif senah paraeh kabehanana. Tapi saur Kangjeng Rasul teu meunang kitu. Bahwa 20 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang, 1000 tahun yang akan datang, bahwa anak incu nama jadi ahli iman, jadi ahli Islam. Terbukti sampai sekarang Mekah jeung Madinah merupakan pusat peradaban umat Islam sadunia. Saha nu teu hayang ka Mekah jeung ka Madinah laras? Padahal baheula mah kafir Quraisy sungkul. Berkah dakwahna Kangjeng Rasulullah, berkah sabarna Kangjeng Rasulullah, berkah hilimna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditawaran ku malaikat bisi rek diancurkeun harita keneh asal menta ngadua, sabab Kangjeng Rasul mah diijabah doana. Tapi Kangjeng Rasul teu ngadoakeun goreng ka umatna, teu ngadoa supaya disiksa. Beda jeung bangsa urang. Ibu-ibu kira-kira mun ibu diinyeman duit janji rek mayar heug teu mayar wae, keheul henteu Bu? Bu keheul henteu? Heug sumping malaikat Jibril ka ibu teh bisiti aya nu ngaran Siti, bisiti aya bisiti aya bisiti boga naon, boga masalah naon anjeun teh hulang-hulang cek malaikat Jibril ka bisiti. Bisiti ngajawab kieu malaikat Jibril, abdi teh diinyeman duit tuh ku si tatangga itu tuh imahna moal disebutkeun bae nya nu nginjeumna bisi eraeun. Diinyeman tuh duit janji narek mayar poe sekian, janji narek mayar bulan sekian, janji narek mayar tahun sekian, tapi di tenguan teh eueuh mayar wae ditagih kalah api-api teu boga. Ai kitu kumaha cek malaikat Jibril, keheul henteu keheul luar biasa. Cek malaikat Jibril itu tuh tempo gunung Cikuran sakitu badagna rek diangkat ka luhur ku kaula tuh rek ditingangkeun ka imah ayeuna nu nginjem duit ka anjeun. Kira-kira bae henteu kumaha panjawaban urang ka malaikat Jibril? Nah ai malaikat Jibril lain ti kamari. Laras gitu. Urang mah teu aya kasabar, urang mah teu aya hilim benten jeung Kangjeng Rasul. Diintimidasi ku masyarakatna. Kangjeng Rasul diintimidasi ku masyarakat kafir Quraisy, dihalangi dakwahna, tapi Kangjeng Rasul dengan kesabaran, dengan hilimnya, maka sukses dakwah baginda Rasulullah menyebar ke alam dunia. Urang sadaya tiasa nyicingan dina iman jeung Islam. Alhamdulillahi rabbil. Pada tahun itu 3 kesedihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakaligus dina eta tahun. Numawi eta tahun disebatna ku ulama ahli sejarah amul hujni, tahun yang penuh dengan kesedihan yang dirasakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Rasul ditinggal wafat oleh istri tercinta Siti Khadijah, ditinggal wafat oleh paman tercinta Abu Thalib. Kangjeng Rasul cinta ke Siti Khadijah sabab belana luar biasa. Ibu kacaroget cinta henteu? Bu kacaroget cinta henteu? Ibu kacaroget cinta henteu? Cinta teh singkatan CIN nu geus kolot jempe.
Cinta itu diawali dengan huruf C, singkatan daripada cemburu apabila dia selingkuh. Laras? Sesudah huruf C, I singkatan daripada ayo anu nyawan teh. Rek ditulis mah. Cinta hurufna sabaraha? Apalkeun ya, apalkeun. Cinta hurufna sabaraha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eueuh. Hijikeun jadi cinta CIN. C-na singkatan daripada cemburu bila si dia selingkuh. Yang kedua, indah rasanya memandang si dia walaupun cingogo di kandang domba. Sesudah I huruf N singkatan daripada nangis jika aku diputuskan. Apalkeun cek uing, apalkeun. Lumayan ke update status di Facebook. Sesudah N huruf naon Bu? T singkatan naon cik kira-kira apa? Anu terang henteu. T singkatan daripada tersenyum-senyum bagaikan orang gila. Da nya atuh sok. Lamun geus bogoh teteleponan sorangan cekakak seuri da siga nu gelo. Makana T na teh singkatan tersenyum-senyum bagaikan orang gila. Maka cinta diakhiri dengan huruf A singkatan daripada aku tidak ada lagi kata-kata kepada kamu selain I love you. Nya atuh kitu. Ditemal we ku santri, kaifa ansa bizikril habib walakin ismuha fil qalbi. Aku tidak bisa melupakan namamu. Bagaimana bisa kulupakan wajahmu? Bagaimana aku bisa melupakan namamu sedangkan namamu terukir dan tersirat dalam hati? Wa ulqatun hasilatun bitabi'i. Cinta erat selamanya, hubungan berdua erat selamanya, tidak terpisah dengan waktu dan tidak terpisah dengan tempat. Andai kata tempat jauh, tapi jauh di mata, dekat di hati. Terus gitu Bu. Ya ini kaharti henteu. Ini kaharti henteu. Baginda Rasul ditinggal ku jalmi-jalmi anu cinta luar biasa. Rek teu sedih kumaha? Takeur sedih kitu Allah ngutus ka malaikat Jibril kedah ngaisra sinar ngami'rajkeun Kangjeng Rasulullah. Oleh karena itu Isra wal Mi'raj merupakan tasliyatun lin Nabi, penghibur untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matak Bu, lamun dina kahirupan loba sedih sing bunga. Mun dina kahirupan loba naon? Sedih sing bunga. Sabab sedih di awal, ketika engke di akhir bakal menang kabungahan ti Allah Subhanahu wa taala. Geus jadi rumus eta na kahirupan kitu. Mun urang loba seserian, loba bubungahan. Sok sieun ke di akhir sedih, tapi lamun di awal berusaha sedih unggal poe sedih. Sing bunga engke di akhir bakal aya kabungahan ti Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih pada tahun itu, amul hujni, tahun yang penuh dengan kesedihan dirasakan oleh baginda Rasul. Maka Kangjeng Rasul di Isra dan di Mi'rajkan. Isra dan Mi'raj merupakan tasliyatun lin Nabi, kabar untuk menghibur dari Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan ku Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul. Subhanalladzi maha suci dat Allah asra nu parantos ngaberjalankeun Allah bi abdihi ka hambana nyaeta Kangjeng Rasulullah. Perjalanan daratna minal masjidil haram, tikawit masjidil haram. Mana Masjidil Haram? Mekah, Saudi Arabia.
ila Masjidil Aqsa dugi ka Masjid Aqsa Baitul Muqaddas negara na Palestina kirang langkung Mekah ka Palestina 1500 km. Mun baheula urang Palestina rek nyaba ka Mekah atanapi sauwihna ti Mekah rek ka Palestina kira-kira waktos nu kedah ditempuh teh 40 poe cek sebagian riwayat mah 60 poe sabab baheula can aya mobil Toyota kendaraan karek onta leres can aya mobil Toyota bu baheula mah can aya ojek can aya nanaon can aya taksi mun leumpang ye ti Mekah ka Palestina kudu 2 bulan. Tapi Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj pada waktu yang sesingkat-singkatnya. Oleh karena itu di dalam ayat subhanalladzi asra bi abdihi lailan cek santri dorob isim zaman tingali kalimahna dinasobkeun. Ketika ayat dorob isim zaman dinasobkeun maka rahasiana cek ulama ahli tafsir at-taklil keur nyaeutikeun taklil muddatil Isra nyaeutikeun waktu Isra Mi'raj meskipun menurut akal gak bisa menurut rasio gak mungkin tapi Allah lamun geus berkehendak ngaberjalankeun seseorang meskipun jauh tapi cek Allah kudu sasingkat-singkat mah bakal singkat perjalanan leres nu mawi asro bahasana cek santri mah asro teh fiil sulasi majid bih asalna saro asluhu saroya saro teh asalna mah saroya tukeurkeun iya na kana alif sabab iya harap elat tumiba sabada harap soheh baris bari diharkatan maka tukeurkeun iya na kana alif dibaca saro wawan awyaan khurrika qalib min badi fathin kagojaladi bareng sadayana ibu-ibu wawan ibu-ibu hungkul wawan tah eta teras insya Allah kan sakitu ibunya mudah-mudahan we urang masing kabalkan ku bulan Rajab sanggeus saro akurkeun kana af'ala yuf'ilu alan akrama yukrimu muntina saro jadi asro yusri isroan saro berjalan ku sorangan lamun asro ngaberjalankeun beda init sorangan jeung diinitkeun leres mun Kangjeng Rasul initna init sorangan tadi berjalankeun ku Allah kakarek mustahil piraku Kangjeng Rasul angkat tos Isa memeh subuh geus balik deui padahal perjalanan Isra Mi'raj jauh tapi lamun asro diberjalankeun Kangjeng Rasul sanes kahoyong nyalira tapi kehendak Allah Kangjeng Rasul nu diberjalankeun ku Gusti nu mawi ayatna ge dikawitan ku subhana naun subhana ismun bimakna tasbih alladzi huwa tanjih dilalatan ala ta'jib subhana itu kalimat tasbih ketika Allah rek memulai cerita mun diawali dengan subhana biasana nu rek dicaritakeun teh spektakuler sejarah anu luar biasa kejadian anu dahsyat luar biasa nyaeta Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singket carios Kangjeng Rasul imam metereh balik we nya singket carios Kangjeng Rasul Isra Mi'raj teh Bu dipiwarang salat diwajibkeun salat seueurna 5 waktu asalna 50 waktu opan barkeun ka masyarakat init geus Isa subuh geus balik deui padahal perjalanan jauh 2 perjalanan nu ditempuh Kangjeng Rasul hiji perjalanan vertikal perjalanan darat di Mekah ke Palestina 1500 km nomor kedua perjalanan horizontal Mi'raj naik ka luhur ka langit ka hiji ka langit kadua ka langit katilu nepikeun ka Sidratul Muntaha nepikeun ka alam lahut deheus ka Allah ku Allah dipiwarang diwajibkeun kedah salat 5 waktu asalna 50 waktu uih di saatan subuh geus rugi deui ka Mekah Kangjeng Rasul maka dengan logika dan akal orang pada zaman itu teu kaharti matak nu geus Islam aya nu murtad kaluar di tengah Islam tuh Rasul teh geus ngabohong piraku nyebutkeun perjalanan jauh peuting sapeuting geus balik deui kapan dek ka Palestina teh kudu 40 poe kudu 60 poe Kangjeng Rasul nyebutkeun peuting geus ka Palestina
ini tangges Isa ayo meme subuh geus balik deui nya ngabohong Kangjeng Rasul teh geus iman geus Islam keluar deui nupang payuna ngimankeun ngayakinkeun kana kejadian Isra wal Mi'raj salah satu sahabat Rasul nu namina Abu Bakar As-Siddiq nu mawi gelarna As-Siddiq. Siddiq itu orang yang pertama meyakini membenarkan terhadap kejadian Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah. Sholat nu 5 waktu Bu ngalangkungan Isra Mi'raj teh ieu teh peringatan sholat. Kade sholat kade urang mah da geus kolot indung bapakna insyaallah moal wani ninggalkeun sholat tapi yeuh anak incu urang toong ku urang perhatikeun ku urang bisi aya anak incu urang sok ninggalkeun sholat bisi anak incu urang osok sholat mah ngan teu apa jampe wudu acan teu apa syarat-syarat sholat acan teu apa rukun-rukun sholat acan leres. Perhatoskeun ku ibu ajarkeun ku ibu nu pangheulana wajib ngajarkeun kanu jadi anak teh lain ustad lain ajengan lain kiai lain madrasah lain pesantren tapi indungna sabajeng bapana sorangan anu pangpayuna ngadidik teh bu kawajiban teh lain ajengan maka dua wajibna indung jeung bapana heula sok papatahan ku indung bapana teh anak urang teh senah ma'rifat ka Allah senah iman ka Allah wawuhkeun ka Allah Allah teh kasipatan ku sifat 20 nu wajib 20 nu mustahil hiji anu wenang dikumpulkeun dina aqidul iman wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi hurukeun ku indung bapa kanu jadi anakna leres kitu Bu. Sabada kitu sok syariatna wudu sing bisa jampe wudu kumaha syarat wudu kumaha rukun wudu kumaha wudu geus bener ajarkeun salat rukun salat kumaha syarat salat kumaha nu ngabatakeun kana salat kumaha ajarkeun eta teh ka anak incu urang lain kewajiban ajengan lain kewajiban kiai lain kewajiban ustad lain kewajiban madrasah jeung pesantren tapi nu pangpayuna kewajiban teh indung jeung bapakna ke mun indung bapakna teu mampu kakarek serahkeun ka madrasah balatak di mana-mana pek initkeun ka pesantren geus loba di mana-mana ustad aya kiai aya ajengan aya urang mah tinggal init titipkeun budak di madro laras gitu Bu. Heug teu nguan indung urang bapa urang sing wani urang teh nunguan anak urang da teu lila meureun pangajian teh anak urang di madrasah teh ngaji teh sanggeus adzan magrib memeh isya geus balik deui biasana kitu laras ngan saja sok teu nguan ku urang teh nah make kejem kudu teu nguan perhatikeun bisi anak urang teh aya ti imah mah init ka madrasah barang di madrasah eueuh mabal teh ngaranna leres aya kitu mah katunguan anak aya jeung eueuh na di madrasah teh kaperhatikeun kudu jadi indung bapana ulah aya dek sakola mah urang teh ngadaptarkeun sakola mah jam 5 subuh geus init da sieun kaburu pinuh bener malah ditungguan ku urang teh ka sakola mah bari lila sakola mah asup jam 7 balik jam 12 lohor indungna ridho jeung rela hayang ngadaguan nu jadi indung nu jadi anak jeung incuna di sekolah tapi budak incu urang sadaya di madrasah ngan sajam kungsi ente ditungguan kuno jadi indung bapana kungsi sok bunung antara tungguan perhatikeun pasrahkeun ka ajengan leres pasrahkeun ka ustad lamun urang henteu mam supaya anak urang teh jadi kenal ka Allah nyaho kana syariat-syariat Allah utamina ngalangkungan Isra Mi'raj salat anak incu urang sadaya bener insya punten Bu salat teh aya 2 hak salat nu aya di diri urang aya 2 tinggal dina kitab Sawi karangan Asy-Syaikh As-Sawi nyarahan kitab tafsir Jalalain lil Imam Jalaluddin As-Suyuti wal Imam Jalaluddin Al-Mahali nafsiran ayat surat Al-Baqarah awal keneh alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalat ayat nage wa yuqimuna shalat Allah mundek marentah salat selalu dengan bahasa iqamah aqimus shalah wa yuqimuna shalah eueuh dina Al-Qur'an if'ali salat eueuh laksanakeun salat eueuh na Al-Qur'an kabeh dina Al-Qur'an parentah salat selalu dengan kata iqamah horeng jelema dina salat teh aya 2 aya jelema nu geus mampu ngadegkeun salat aya jelema nu karek sakadar ngalaksanakeun salat leres aya 2 hiji jelema nu geus mampu ngadegkeun aya anu karek sakadar ngalaksanakeun tah urang mah Isra Mi'raj sing aya peningkatan urah sakadar ngalaksanakeun salat tapi sing mampu ngadegkeun kumaha bedana jelema nu ngalaksanakeun salat jeung jelema nu ngadegkeun salat punten Bu
jalmi nu mampu ngadegkeun salat mah geus bisa ngajaga hak salat tina dirina. Aya dua hak salat teh, hiji huququs salat al-dhahirah, nomor kadua huququs salat al-batinah. Naon huququs salat al-dhahirah? Hak salat nu bangsa dohir, rukun salat kudu nyaho, syarat salat kudu nyaho, pabatalan salat kudu nyaho. Mun eta kabehana dilaksanakeun maka salat urang sah jeung pikih, tapi cantang tu diterima ku Allah. Kumaha hayang diterima ku Allah? Nomor kadua na kudu aya huququs salat al batinah, hak salat nu bangsa batin. Mana hak salat nu bangsa batin? Keur salat urang sapanjangna kedah ikhlas khusyuk semata-mata mengharap ridho dan rahmat Gusti. Kumaha khusyuk dina salat teh? Al Imam Ghazali, Al Imam Muhammad bin Muhammad Al Ghazali dina kitab Ihya Ulumuddin kirang langkung bu lamun salat urang hayang khusyuk, hayang ikhlas, hiji hudurul qalbi ma Allah, hate kudu hadir sepanjangna karena salat teh kudu eling ka Gusti. Urang mah boro-boro na salat eling ka Allah teh, boro-boro di luareun salat, cacak keur di jero salat hese urang eling ka Gusti. Jadi hudurul qalbi teh hate kudu eling ke salat, minimalna urang sadar diri, urang teh sadar urang teh keur salat, ulah ai awak salat tapi hate teu sadar urang keur salat. Terus gitu malah urang mah salat teh sok dipakenyangan perkara anu leungit. Naon sababna? Sabab begitu Allahu Akbar lain inget ka Allah tapi biasana inget kasalian ti Allah. Leres siga si Aki jeung si Nini teh, Aki leungit duit 7.500, amak-amakan ka si Nini, ni mana duit hasil macul ti isuk-isuk nepikeun ka sore nya 7.500 da geus disimpen ku Aki teh di tetehangan eueuh. Ngan si Nini pinter, mun hayang kapanggih duit 7.500 sok Aki geras salat da nya barang Allahu Akbar inget dah duit 7.500 teh horeng dina saku keur ngagantung ayeuna di WC. Jadi inget we keur salat kudu eling ka Allah sepanjangna. Nomor kadua salat nu khusyuk teh cek Imam Ghazali al haibah wal haya minallah, kudu aya ngagung at-ta'zim wal haibah minallah, kudu ngagungkeun jeung ngaraos izin payunan Allah. Keur salat teh kudu ngagungkeun Allah bu. Teuneun heula jabatan urang, mun urang jadi bupati teuneun heula bupati urang. Mun urang dikersakeun ku Allah jadi gubernur teuneun heula jabatan urang, kabeungaran urang. Semata-mata nu rek diagungkeun dina salat mah ngan Allah. Begitu Allahu Akbar ngan Allah nu Maha Agung. Leres? Nu saterusna salat hayang khusyuk teh cek Imam Ghazali at-tafahum lil ma'an, at-tafahum li ma'aniha, kudu memahami kana makna-makna salat. Ti mimiti Allahu Akbar Allah nu Maha Agung salian ti Allah mah eueuh nu agung. Mun aya makhluk nu Allah, mun aya makhluk nu agung eta hakikatna diagungkeun ku Allah. Hakikat mutlak nu gaduhan kamuliaan jeung nu gaduhan kaagungan mah ngan Allah Subhanahu wa taala. Kajen abdi jadi presiden, kajen abdi jadi gubernur, kajen abdi jadi pejabat, payunan Allah mah abdi hina nu agungan Allah. Allahu Akbar kitu keur salat teh. Maju kana doa ibtidah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal heug sing kapaham maknana. Inna sholati satemen-temenna salat abdi, wa nusuki jeung ibadah abdi, wa mahyaya hirup abdi, wa mamati jeung maut abdi lillahi ta'ala semata-mata milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Paju deui ku urang bacaanna surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayeuna mah loba jelema nu nyebut mung amin. Amin teh kudu diganti ku qabul. Waladdallin tong amin cenah kudu qabul sabab bisi kampanye keur salat. Bisi kampanye keur naon? Bisi kampanye keur naon cenah Bu? Peun ke kampanye di akhir.
Wih deui urang sadaya kudu memahami kana makna-makna salat mun hayang ikhlas. Kakarek mun geus bisa kitu, hak salat nu bangsa dohir dijaga ku urang, hak salat nu bangsa batin dijaga ku urang, maka urang prioritasna geus jadi jalma nu ngadegeun salat lain sakadar ngalaksanakeun salat. Insyaallah besar harapan salat urang bakal diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal berkat Isra Mi'raj urang sadaya sing jadi ahli salat. Pejabat urang sadaya sing jadi ahli salat. Anak incu urang sadaya sing jadi ahli salat. Pimpinan urang sadaya sing jadi ahli salat. Nu rek nyalonkeun presiden sing beunang kuno ahli salat. Nu rek nyalonkeun gubernur sing beunang kuno ahli salat. Kabehanana nu rek jadi pamimpin doakeun ku urang sadaya sing jadi ahli salat. Sing nusieun ku Allah Subhanahu wa taala. Ulah sakadar pinter tapi kuduban. Ulah sakadar pinter tapi kuduban. Nu pinter loba ngan nu bener saeutik leres. Sabab beda. Setiap jelema anu bener pasti pinter, tapi teu satiap nu pinter pasti bener. Mun bener geus pasti pinter, tapi pinter cantang tu bener leres. Pilih teh anu pinter bari ben ahli kan sadayana ada calon presiden nomor 1 putra terbaik bangsa, nomor 2 putra terbaik bangsa, nomor 3 putra terbaik bangsa. Ngan anger we nu bakal menang mahit nya hiji piraku duanana menang, piraku tiluanana menang leres. Nu bakal menang mah henteu tengkap aja ya. Kampanye mah teu kudu nyebutkeun ngaranna leres. Ieu mangan sakadar 3 calon ge presiden eta sadayana putra-putra terbaik bang. Nomor 1 putra terbaik bang, nomor 2 putra terbaik bang, nomor 3 putra terbaik bang. Ngan anger nu bakal menang mah nya piraku duanana kudu men, tiluanana kudu men. Cik aya presiden kuduaan kusorangan presiden geuning cenah eta wakilna mah lain presiden tapi wakil presiden. Presiden mah hiji we, ieu calon tiluanana piraku kudu menang duanana leres. Piraku kudu menang tiluanana, nu bakal menang mah hiji we sarea ge. Ngan ieu mah sakadar ngaduakeun mudah-mudahan nu jadi pamimpin teh pamimpin nu bakal ngamakmurkeun masyarakat, nu adil di masyarakat, nyaah ka masyarakat, deket ke masyarakat, bari deket nateh lain rek pencalonan wong leres gitu bu. Tong katipu ku pedah diawur duit 50 rep, 80 rep, 100 rep, 2 kilo be, sabungkus sabungkus sadus tong kabita. Oh sok kaajengan mah daratang calon teh di partai anu datang, di partai anu datang, di calon anu datang, ai ku ajengan ditarima kabeh. Di calon anu mere 50 juta tarima, di partai anu mere 100 juta tarima, di partai anu mere 50 juta tarima, di calon anu mere 70.000 ditarima, kabeh we ditarima ku ajengan teh kapanggih ku masyarakat. Ai kitu mah cenah ajengan terek nipu. Piraku kabehanana ditarima teu konsisten ai kitu mah ajengan terek nipu ku maceng ajengan. Da manehna garek nyalonkeun terek nipu, memeh nipu, tipu heula piheulaan. Pan hade nya. Leres kitu Bu, ulah salah mil. Kade ulah salah milih minimal nu pasehat maca Qur'ana leres. Ahli pasehat macana, pasehat Fatihahna, ulah nu cadel. Imam tadi bisa nyebutkan RR acan aya tuh di ditu mah pemilihan RW mal disebutkan ngaranna masjid nepi ka ditu. Aya pemilihan naon cenah Bu RW kabeneran di antara calon teh aya anu cadel teu bisa nyebutkan RR acan. Ai masyarakat salah milih kalah beunang ku RW nu cadel teh bisa nyebutkan RR acan. Cek palurah teh mangga Pak RW nu tos kengeng ayeuna mah sambutan di payunan ibu-ibu kumaha cek RW nu cadel teh anu meunang teh pala ibu sadayana, pala ibu panaon cadel. Alhamdulillah abdi teh ieu teh nya dina saat nu ayeuna mah berkah dukungan ti ibu-ibu sadayana. Alhamdulillah abdi sadaya ayeuna mah saat nu ayeuna abdi teh janten LW
2 tahun 3 tahun 4 tahun punya sadayana ibu-ibu sing kersa we punya di elwean ku abdi pan itu lamun teu pasehat matak pilih teh anu pasehat minimalna ahli sok nyaah ka masalah deket ka masalah ulah deket sakadar rek pencalonan wung mudah-mudahan sadayana ahli sholat weh lah pamimpin sadayana sakali deui punya lain kampanye presiden teh 3 sadayana ge putra-putra terbaik wang nomor 1 putra terbaik nomor 2 putra terbaik nomor 3 putra terbaik ngan anger nu meunang mah piraku 2 dana kudu men piraku 3 dana kudu men ulah katipu kuban sos ulah katipu ku bantuan 50.000 ulah kahayang jeung katipu ku bantuan 100.000 jeung ulah loba ting ningali TV ayeuna mah loba hoak TV teh bohong we hungkul bullshit we hungkul leres kitu Bu omo geus kolot ulah nonton TV wae Al-Qur'an baca ku urang tareh pae ieu mah geus kolot teh kana kieu we kana TV leung mun bener beritana leres ieu lamun hok ngagoreng batur nyalonkeun presiden anu nyalonkeun calon presiden anu digogoreng gitu ajak tong loba ting nempot TV lah bisi ngabohong TV teh da sakapung-kapung masuk aya hoak na TV teh bener ngaran berita ti jelema atuh berita mah mahtamal sidqa wal kidba mungkin bener mungkin salah terkecuali berita ti Allah jeung berita ti Rasul maktuun bisidqi dipastikan kebenaranana leres ari berita tina TV mah cantang tuh bener da berita ti jelema biasa leres sok ngabohong abdi gitu kantos maca berita kapungkur aya kebakaran rumah sakit 75 pasien eta mah di kena kitunya ku ayeuna durukan nu luar biasa 100 pasien dipindahkeun ngan anehna 1.500 mayat berhasil melarikan diri coba eta bere aku geus paeh lalumpatan deui aya deui kabar berita teh tuh di hiji daerah angin puting beliung nu luar biasa kabeh ayeuna mah imah-imah ruruntuhan kabeh imah raruntuh imah anu panghadena runtuh imah nu pangluhurna runtuh ngan aya hiji imah nu teu runtuh teh imah milik si nini gubuk reot tak hancur ku angin topan wah kabar berita heang kamana-mana wartawan datang ke si nini pada nanya atas si nini kunaon ieu imah bete hancur aya itu gedung nu sakitu kuatna hancur gedung nu sakitu luhurna hancur aya gubuk reot nini bete hancur kumaha ceuk si nini sabab jauh sebelum angin topan tiba nini minum jamu tolak angin dasar ngabohong leres loba ngaboh pen ayeuna mah mencari kebenaran tina Al-Qur'an mencari kebenaran tina Al-Hadis mun teu bisa maknana Al-Qur'an teu bisa makna hadis para ulama geus aya sabab ulama teh warasatul tuturkeun para nabi tuturkeun Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rek nuturkeun ka Kangjeng Rasul hese da Rasulna geus teu aya tenang Rasul diteraskeun ku sahabat rek nuturkeun ka sahabat ge geus teu aya tenang dituturkeun ku tabiin ge geus teu aya tenang atbaut tabiin alias para ulama sepanjang dunia can kiamat ulama bakal tetap aya tuturkeun para alim siap satu komando dengan para amin ya Allah ya Rabbal amin ya Allah ya Rabbal sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin lihi wa sahbihi ajma'ina Allahumma barik lana fi Rajab wa wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana hapunten nu kasuhun billahi pisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.